Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita saksikan dalam prosesi acara penyambutan kedua mempelai dalam upacara adat Wak Lengser Saparakanca dari Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Tentunya gawe bareng bersama Syakina Wedding Organizer Wilujeng Nyakseni. Sun sampun saduka suhun sampurasun kanurawu sejamin kanolingki hampura kabalarea sejamin tonken karsmen khusus pangantenan kuparigalna di kanca Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Sabuna baik nejak wedi ka pangeran mapak geus pangantena mugia teh janten bendu ampun nangtung nakaliungan lempang nakarageman sarendek saigala sababak sapihanean kacai jadi salawi kadarat jadi salabak sili simba ku kadada sili cemplang ku kanyaan jatnika 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 rumangkap nepi kapati dilayak ditincek dilir pamrih alias tehudang deui. Payung Tangtung, Payung Agung, Payung Kemeningan Asih, Kemeningan Gali. Nangtung nakalungan nampang nakaragam.
aya nyet. Eh 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 aya nyet. Itu cuaki geus ngareneng. Ai 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 ai. Wai. Aju sun. Apunten anu kasuhun hampura anu dipimaksana. Oa ngarengkenek di payun leno jobriada kabur ya teh. Saking gumira. Incu ua. Neng Ayu kali Cep Habib. Geus laksana kapidurian nya. Kareus ua sadayana ieu teh. Mudah-mudahan barudak urang rumah tanggana sing sakinah, sing mamadah, sing warohmah. Tetep renggenek cicing dina pamandeganana. Satia saluyu dugi ka maotna ujang. Betul. Kami kakarak emot kapun bojo. Si cinta setia cinta sampai mati si bebek. Si Amu. Ku kami teh ditinggalkeun. Dasyun kaberangan tadi nama. Kamana palang siang sasap kamana karep. Moal kitu keur nongton di palih dia ye. Jeung nu garelis. Wey, lain nu ieu. Dewek apal ka pamajikan. Nu ieu mah geulis. Parawan kene. Keur momonjohna bak kecrot. Ajuh. Nya kamana tuh haripun bojo si bebek. Aduh moal kitu dibali dia nonton. Pilih nyelap di dia ya. Jeung si ganteng. Wih sanes deui wae. Ari sugan teh nu ieu bet ngadadak geulis pamajikan dewek. Nu ieu mah geulis pisan. Bet jiga bintang film. Bet jiga si Syahrini. Kamana tuh haripun bojo. Kamana Amu. Nah, ari ecek nama geus aya. Abah. Halo, Abah halo. Nini zaman sekarang mah tidak perlu khawatir, tidak perlu hariwang. Geus modern, geus bawa Android, geus make smartphone. Smartphone maksud mah. Aya nama geus modern. Ari Nini di mana? Ampun sudah di parapatan depan. Ari Abah di mana? Baru nyampe ke parapatan Wayuh atuh. Dari parapatan ke sebelah kanan. Kanan? Tuluy ke sebelah kiri. Kiri. Bener. Tuluy lurus yo. Bebene anu ayeuna. Bo. Batak nina. Olah. Pamajikan dewek ngajanya ulu itu lo baceta. Woi. Kan dia ngisinkeun karaja eta teh. Kan dia. Apunten. Ayeuna mani motah kitu pamajikan. Woi. Anu kitu nama kaul bade jang incu. Kan dia. Ayeuna kan dia. Aduh ayana ngisinkeun hapunten. Mani jotek gitu. Aduh Abah. Ini teh. Heula neangan salaki abi teh nu mana ieu teh loba ngajak ieu. Poe Abah geuning teh katempong. Kan wae atuh. Di panggung ada poe. Aduh Abah. Keke. Ini teh sudah rarame. Ari Abah kunaon ninggalkeun ka kami. Aita ada masian kabedangan sia teh Amu. Sidik kapan urang teh boga kabunga. Betul. Anak urang, incu urang geus rumah tangga. Urang bagiakeun ku urang hibur ku urang doakeun ku urang. Urang rayakeun ku urang. Kitu. Amu Kumaha Abah? Ari nyamah rek bantuan wa di hareup ulah ngerakeun. Leres. Sok ibingna sing sae, Mohon. kawihna sing sae, sae, rengkakna sing sae. Baik. Ulah ngisinkeun dunungan. Sakinah wedding organizer.
Sok abah. Dilatih dulu. heula ku Uwa sok. Hiji. Hiji. Benar. Dua. Benar. Tilu. Yo ngagel asik. Bo. Aduh, kalah najong bujur si Abah terus tunjuk muka salah hilenya hidungnya peot si Abah tapi tetap ambu cinta sama Abah. Nini lain goyang Siap. domret kapan eta Kumaha manu tuh, batur Abah? heuh. Anu batur, anu urang we nu nyuna Siap, kapan urang satu ge boga kali joget lagi. nu alus yu. Sakali deui dilatih. Hiji. Heeh. Dua. Tilu. Mas, apa ora iki? Apa kurang ayu? Bo, Apa kurang begitu seksi? ya. Mas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Anu mana Anu Abah nyuna yang cek mana? kami oge dan anu nyuna satu ulang ngerakeun nu nyuna sok sekali Siap. tuh. Bari nyanyi bari kami Abah yuk. siap. Membangling serpang. Tah nu kieu geuna lagu Sunda ieu mah. Lupisan. Lupa Bo itu nolong. Olah itu hayakal. Wah. Sia dunungan dewe kita teh. Olah itu ngisip. Kon bae. Karena kitu nama hatur nuhun tos ngiring kaul kanggo incu. Aduh ayana. Ampun. Kamana deui? Wes. Olo. Wala itu ayana. Ayana. Ngisipkan pun bojo. Karena kita nama etang-etang silaturahmi. Bener itu. Mengpeng panggih jeung Uwa. Disanggar panghegar. Atur nuhun nu parantos ngiring kaul. Haturan wilujeng sumping. Tarajana geus geus ngampar lalakse geus disiglarkeun malumbak timur jalan ke desa Sapuan. Tetet gunung keong reuma. Ratu Raden menak anak king kalih ibu nama haturan linggihna kursi gading gilang kencana kursi kebahagiaan keur hidup duaan geus nganti haturan. Baheula mah nelenganengkum ayeuna jangjung jangkum jangjung jangkum Kaprok jang inco. aturan wilujeng teman wilujeng teman haturan wilujeng datang haturan wilujeng tepan kasadayana haturan wilujeng sumping haturan bagya lenggara bagya haturan wilujeng datang Silakan dipersilakan Bapak Ibu untuk menduduki kursi yang telah disediakan. kasadayana haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepan wilujeng Sanggar Banghegar bersama Sakinah Wedding Organizer.
lalaki sejati lalanang jagat. Mal ungkut kalinduan mal gedang keanginan. Badek bawa kabawa kusakaba-kaba. Rek cicing dina pamangdeganan. Rek cinta dina anu sajati. Untuk Sanggar Panghekar. Kaprok anu rame. Iya baik hadirin Jabati. Terima kasih Dayang Sanggar Panghekar yang telah mempersembahkan tarian spektakuler khususkan untuk Ananda Habib Maulana beserta Adinda Ayu Rita Fitriana. Tentunya sebuah kebahagiaan untuk kita semua. Ya tentunya kami tidaklah berlebihan. Kami turut serta untuk diabadikan, dipoto bersama kedua mempelai dan dua keluarga. Sanggar Panghekar Kota Tasikmalaya merupakan satu kebanggaan hari ini kami dilibatkan untuk menjadi bagian kegiatan ini, dan di mana Sanggar Panghekar ini adalah sanggar yang ada di Kota Tasikmalaya dengan predikat tertinggi yang ada di Jawa Barat, yakni juara ke-1 Seperiangan Timur. Hari ini hadir bersama-sama kita Sanggar Panghekar Kota Tasikmalaya. Terima kasih Sanggar Panghekar. Boleh kembali lagi berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghekar dan Syakina.